Mang ilo, ayo. Oh, duit bisa perak-perak acan. Mana yang hudud? Untung beneran. Lumayan. Ya kenal, Nana. Naon eta, Nana? Coba yang nembok. Untung. Jika neta boga duit. Bogo be kasih Intan. Kasih Ani. Rokok puntung. Buku ke kerbo ke aing. Butuh duit ah? Meureun be butuh lah. Ugus sama boke bae hirupna. Sama ngaledek bae ka aing. Lain ngaledek kana. Ugus sama kenyataan. Kerbo emang boke bead. Kerbo ama aya ja. Oh, siapa mana? Ari kebogana aya na satahun sekali. Yad, ulang ngaledek bae yad. Coba ya aing belikeun setengah be. Naon nu setengah? Rokok lah. Kedeng. Setengah bae nya. Boleh nak? Oh, Ya. 12.000. usia belah belikeun isin aing. Aisyah ya. Angko mah yang beli rokok. Nita kai. Lihat. Awas, cicing lah. Asli karbar lu jeung si Intan. Anak. Itu. Tuh ya, si karbar tuh jeung si Intan. Adi lah karbar. Naon? Bang malikeun rokok. Atuh Kang ya, di banu ka ditu ka warung. Sarwana aja sih ono. Guys, bang belikeun heula sakedeung. Guys, kira malikeun. Geus meh beukeun heula ka ditu. Si Ono bisi ngaca. Adi ka duitna. Ulah salah nya. Meuli rokokna setengah. Heulah setengah Kang Yadi. Ayo Kang Intan. Geus ka ditu. Tan. Tadi si Kamal ka mana? Oh, Tan, arek ka mana? Dipirun be ungkup. Tadi nama Intan rek nangan tukang petis. Tukang petis. Emang si Intan ngeukeur gitu. Gak sih ngomong. Intan. Nah tukang petis ya heuker gitu. Sembarangan. Kamel, arah ke mana? Kamel rek ka warung teh. Rek meser naon, Karmel? Kita beli rokok teh ku Intan jeung Ono. Kang Yadi di mana? Tuh deket pos. Oh, Mesina sia tan keur kieu. Kawin gencan. Geus lah ya ulah sok ngaco. Maaf tan. Jadi ge nyaho. Boro-boro kawin. Kabogo gencan boga Intan. Tan, yung ano be? Ano be dae ka Intan mah? Mung lah Ono mah goreng. Tah jeung ono lah henteu kan. Kaya di nu kantos mah. Eta sia, seraka amat ya. Si Ani hayang, geus si Intan hayang. Geus pas ini bae, mana yang metis kieu. Tuh, metis deui bae kan? Mutis. Alah. Tan, emang bener. Kang metis jasa. Heuh Intan mah yang metis jasa. Yan, mutis yuk, yan. Yung si Intan. Si Ani dah ajakan. Mana si Anina? Itu kebenaran. Panjang umur nak. kenal naon sih? Rek metisan. Si Intan mah ngan metis. Oh atuh, Ani ge hayang metis mah. Cocok kalau begitu mah. Gabehan hayang. Nak, segar baik gerak. Nyokot petisan. Aing rek ka warung, beli uyah, beli gula, jeung asem. Kalian beri tarasinya supaya sedap. Embung aing. Tarasi mah. Eh, Isin, no. sama. Ulah isin.
Mal sedap yan, tabakay sa tasi mah. Embung no, tarasi mah embung isin aing isin. Atuh maneh metan mau talasi. Maneh buka talasi lin. Mana ya boga talasi mani. Oo. Kabeh kay awewe mah boga tasi mah. Oh bener no. Oh. Kabeh ge awe mah boga tarasi mah. Oh bener. Oh bener. Geus no, kira balik heula cokot petiseun. Aing ngarek ka warung heula. Tapi ulah boyan, tasina beli. Heeh. Intan, kurang butuhkeun bayu ke warung. Hayu atuh. Ah, ngeun 2000 perak. Cukup sebatangan doang. Kang Dami keur nyeleunaan gitu. Iya duit Mel. Hanya 2000 Mel. Cukup sebatangan doang Mel. Kang Dami ayeuna dek ka mana? Ke warung Mel, lumayan Mel, sebatangan. Oh, sekalian nitip-nitip sabatang. Nitip naon Kamel? Nitip rokok sabatang. Kamel, budak letik. Nyawa we di ngarokok. Iya mah nu Kang Yadi. Oh, kesuka dia tuh duitnya. Nges amel mah cicing bae dinya. Tangguan. Kang Dami lila amat beli rokokna. Kang Dami mana rokokna? Ya Kamel rokokna, bikin ngadinya. Emang Kang Dami di ka mana? Kang Domi aya perlu heula, pedung. Si orang si Karma keur meuli udud. Bandi, okyan. Dan gerak ka warung ka dito. Nangguan si Karmel. Takay gelan dibelikan ku siya. Siang geus dibelikeun, nitah deui kai. Tuh no si Karmel. Ya Kang Yadi rokokna. Sip. Karmel. Pan sabatang meulina. Pan tita setengah. Kang Yadi mah belet. Belet kumaha Karmel? Heh, Kang Yadi mah dibelikan sabatang aya setengah. Pokokna mah Kang Yadi hayang setengah. Titik. Oh, Karmel setengah. Kadi ge rokokna. Ya, menang setengah mah. Gede-gede ge, bara rodo dibere sabatang aya setengah. Kayak di mah maksudna setengah bungkus. Isina genep batang Karmel. Oh, setengah bungkus lain sapotong. Oh, Mel. Atukah hayangna kitu. Geus gerak ka dieu keun sesa duitna. Ieu mah jeung Kamel. Kamer, Aduh. Lumpat ta si Karmel gara-gara si Ano. Aya naon sih Adi tadi si Karmel lumpatan? Iya, si Karmel titah meuli rokok sabatang dipotongkeun. Nitahna satengah. Dipotongkeun jadi setengah. Heuh, tah. Buktina sapotong hewan si Ono. Atuh ngaranna ge budak teh nyaho nih Adi. Eta si Ono titah meulikeun embung. Kalau nita si Karmel Terus kumaha? Jadi moal matisna. boro-boro mikiran petis. Rokok beke gagal ya gara-gara si Ono. Tah, geus jadi ai.